Capek amat ya jadi jalan masuk saya. Prek, si Buluk tuh kurang jalannya. Ayo, dendam main gara-gara kamari. Ayo bro ya. Ayo. Aduh, si budak deh tuh. Ih, kayak orang kaya ya. Kemana motor sih ya? Nah, seorang kaya lempang. Ya ngatruk deh. Aduh, kemana motor nak? Jangan sih ya, ulah tinggal bang ngebacot sih ya. Ih, takut. Geus ya mah ulah marahan bae teu pantes dong congcor. Ih, naon sih ya? Kaduhung amat aing kamari ilu jeung si Buluk. Kumaha cara nanya aing supaya ilu jeung Bos Midun deui. Si Junit dong nama tuh. Udah tinggal kembali pailu koreng. Aing kamari ditinggalkeun kumaha jeung taparak Buluk. Nek naon dia? Nek garong aing dia nya. Bos, nak ke mana, Bos? Nek naon dia ngasangan jalan aing yang dikadek tidak ku aing. Ulah, Bos, hampura kami kamari ninggalkeun, Bos. Menah bae dia, puguh dia kamari meninggalkeun aing goblok. Ya Allah, tolong Junet ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Ih, ngeunah bae dia yang didoaan ku aing dia Teh aing ngadoakeun age. Bos, hampura kami kamari ninggalkeun, Bos. Ngomong naon dia? Pankah makin ngalunjak ke aing? Minta hampura, Bos. Minta hampura ya. Minta hampura. Oh, sia jadi nek minta hampura maget aing ge. Asukeun aing mah sia nek ngarampok aing. Bang sedang hampura ku aing, udang. Pan tadi ge kitu, Bos. Atuh hayu dia nek lu jeung aing maka kebon, tapi lu meninggalkeun aing dia awas, mau dihampura ku aing. Oke, siap, Bos. Oke, hajeng aing lu di ka kebon dia. Yes. Maya, Mai, mau minta maafnya kemarin tinggalkan Maya. Lagian sih ya kamari temen yang di bejaan main angkel bae. Mai, kan boy mah nyahon motor dipakai ku si Buluk eta motor batur. Heeh, kumaya di hampura, tapi eta kudu jadikeun pelajaran ya. Oke, siap. Nah, gitu dong. Kira gedena diambe, ja aing hanggera dijual ku aing hanggera beli motor aing. Bos. Woi, Nya, si Buluk. nah sebentar kok ka aing. Manda ka ditu ka Mang Kodoy. Bos, ulah sok ngomong partai ge. Tuh si Buluk tuh. Eta mah si Buluk lain si Kodoy. Oh, si Buluk. Jangkeun. Ayo. Woi, Luk. Hoi, Buluk. Dia karena juga bahagia amat ya kori mah ya, bukanan saya. No edan didudu bahagia gitu sedih naing. Oh, sia dong nu bahagia amat sih. Boloon. Bos jeung anak bos ro bae. Iya sia bahagia amat ieu kori mah ieu menang milik ti mana deui kitu ieu sebenarnya saya milik, gede-gede teh milik dia ieu nya goreng. Bos kira malabur kali tuh lali reng mudar ya. Sakitu bagi-bagi ge boga milik gede mah jeung aing ya. Layanan ku dia ta bos aing. Aing mah kira mabur kali tuh. Woi, eta saeureut jeung kagugu amat dia kok teh ngagehan batur kitu ha. Bang satu dia ngelujak aing. Bagong doang, awas kau yang longgok panggil deh ku aing. Duh, prek ya orang kira aku ini kieu bae ya. Kieu bae kumaha sih Yambon? Tuh iya orang geus mah pangangguran, orang jomblo deui. Benernya aing mah lagi nosok harnak kasih Buluk ngaledekan bae. Geus bon santai bae lah, roda kehidupan berputar. Sugan ku ari miskin orang isukan miskin deui. Geus lah aing sugan karep mah moal kieu urang ya. Pusing.
Baik-baik pasukan jomblo kato. Biasa. Nah, yuk, yuk. Woi, pasukan jomblo sabun. Karena raun ya. Saya ngomong bener bae, Mas. Eta si aing ngomong sok pihareunekeun aing bae ampun aing mah. Nyaho sia sakikeun parusingna. Kasian. Ya ambai, ulah kabel-kabel di dia bisi. Segera mabur ka ditu lah aing. Nyaho sia yang pernah dicakar ku monyet aing meureun. Emang siapa ke monyet prek? Boga lah, Bon, cakar. Eta sia aing ngomong pihareunekeun aing bae kabeh kan gaun sahijieun ka aing mah bagol. Kan sia monyet aing meureun. Goblok sia. Woi. Iya tuh. Ih, cakar kok. Itu kan bang monyet. Goblok dia. Monyet bapak Blokan. monyet. Anjing kali. Jun, coba pencetan-pencetan aing ya, Jun ya. Cara pekene bos, karena beres gawe. Aduh, betul lah. Kudu dekan titah ku aing ngambil semua liga aja sih kayak ku aing, Jun. Pencetan aing ya. Aduh. Geus kudu bae. Nah, ngeunaheun ya kieu ngeunaheun tah. Gua aja putih. Aduh, Ned, kamu sih lamun dek nur teklot sia Ned. Beneran salut aing ka sia Ned ya, aduh. Gas bodo amat lah aing. 2,000 years later. Ngeunaheun amat Ned ya, pengaruh bahasa jadi anak buah Karso mah bisa mencet. Aduh. Bos nu ngeunaheun, kami nu cangkel. Geus 2 jam leuwih mencetan bae. Dia ngomong hang balik deui, guberang keneng. Serak pencetan aing bae tah, gampang balik mah. Bangsat doang mun teu sieun ngadek dijotos ku aing. Tuh, pan dia mah. Nudu omong duit kerek pencetan sakedeung bae ge. Astaga, untung di dunia film, lamun di dunia nyata stres aing nak. Aduh, tengen amat aingnya ka budak ieu. Gara-gara kamari aing kudu minta hampura ya ka budak ieu. Malendah ieu. Ih, aya si budak tuh maju si boy. Komentar amat nya. Buluk, enak lo. Tenan naon, aing minta hampuranya soal kamari. Nu kamari naon sia? Kamari nu ngabom teh ya. Nyaho sia gara-gara sia aing kamarin ngalkeun si Maya. Geus ku aing dihampura. Tapi ulah jeung deui. Oh, nuhun manggih budak teh. Tuh di ditu. Oke, anak ka budak heula. Tilu. Magnan sia ka dia. Hah? Jamal pangebug. Dengan gebug kami. Dak dari masa hujan bae kaing paling muka dia geus minta hampura ka dari ya. Minta hampuran sia. Nu tadi nu udah aing jeung si koprek. Oh, gara-gara kemari teh hampura aing. Ngabong ka dari ya. Oh, ku aing sia ku ari di hampura. Ngan ulah sakali-sakali dia bisin di gebukan teureun-eureun sia ku aing. Oh, nya nuhun, aya bos Midun ka mana? Tuh di kebon, Widun paling ge. Oh, nya urang ka ditu nya. Kemana sih ya? Kan Tangan lah. salaman lah dia. Dia goblok Hampura. Nad. Woi. Nad. Iya, Enan dia aing minta hampura gara-gara kamari teh ya. minta hampura nu ngabohong kamari. Oh, eta. Tah ka bos aing, kudu minta hampura.
Ada yang di Hampura ku aing mah. Kan bos dana GHS, udah kan burung. Bos, Woi, udang. Nah, nasi goreng. Nasi ka dia? Si Bolok nak mentah Hampura, masalah nu kamari anu ngebohong teh. Si Buluk dek minta hampura. Oh. Aku yang gak hampura, tapi syaratna. Nah syaratna. Jatan yang ya duanya sejuna dah. Aing deui. Iya dah. Aing. Two 2,000 years later. Loh, bos Meduna ini sare, berang tinggalkan balik yuk. Ayo. Ayo. Aja. Udah kemana yuk? Bangsat. Mana yang tinggalkan nih si budak? Doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Lembur Kuring Official, mengucapkan terima kasih kepada warga Lampung dan sekitarnya, terutama kepada Mbak Yuni dan sekeluarga yang berada di Sekicau Lambar, yang selalu hadir di channel YouTube Lembur Kuring Official. terima kasih. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Dadah. Dadah.